terdengar Kenyaak-nyaakna lir ibarat kapen tarku gelap Anjeun sulaya cinta Anjeun dua kasih lir ibarat temenangkannya aku kuring Sacinta-cinta na kuring hari di kieu-kieu mah keringang tu ngalang layu Tumarima mah tumarima karena takdir tiang widi maran kuring jeung anjeun lain jodohna Dirasa mah hayang dendam dirasa mah hayang ngabales kanyari hati kuring ka manehna duh ku teu ingat ibarat kapen tarku gelap Anjeun sulaya cinta Anjeun dua kasih lir ibarat temenangkannya aku kuring Sacinta-cinta na kuring hari di kieu-kieu mah keringang tu ngalang layu Tumarima mah tumarima karena takdir tiang widi maran kuring jeung anjeun lain jodohna Dirasa mah hayang dendam dirasa mah hayang ngabales kanyeri hati kuring ka manehna duh ku teu ingat Tumarima mah tumarima karena takdir tiang widi maran kuring jeung anjeun lain jodohna Dirasa mah hayang dendam dirasa mah hayang ngabales kanyeri hati kuring ka manehna duh ku teu ingat Tumarima mah tumarima karena takdir tiang widi maran kuring jeung anjeun lain jodohna Dirasa mah hayang dendam dirasa mah hayang ngabales kanyeri hati kuring ka manehna duh ku teu ingat Tumarima mah tumarima karena takdir tiang widi maran kuring jeung anjeun lain jodohna
teingat. Muka lambaran carita nukin rasa tunggara lalakon karandapan pinurung kangjeng hahalang hampura akang hampura geus mungkin tang telaksana tos kapalai tuang lama megakeun kasih urang tebing lama ka langitna anggang bulan jeung bentangna najan nararek papisah urang geus kieu kuduna duh geulis urang teh lain jodona wayangna geus takdir maha kawasa urang mau majar kumaha. Hampura akang hampura geus mungkin tang telaksana tos kapalai tuang rama megakeun kang asih urang tebing lama ka langitna anggang bulan jeung bentangna najan nararek papisah urang geus kieu kuduna duh geulis urang teh lain jodona wayangna geus takdir maha kawasa urang mau majar kumaha.